Siga kieu wae teu ngeunah hate, bimbang. Ira hanya dunia bisa berpihak ke orang. Target minggu ayeuna cigana 2 bab heula we. Jiga apal sorana, jigana maranena keur debat teh. Kira-kira naonnya nu keur didebatkeuna? Jadi penasaran. Mana pikir orang bodoh, mak. Malah kamu orang aja kieu. Naon sih beta ieu mah obat nyeri untuk bungkul atuh. Obat nyeri untuk mah bisa meuli di warung Parusman. Mana poho Parusman geus eueuh geus maot. Karena mah majikan Bu Nining, anak mah si Ningrum. Loba kene keturunanana. Dari lagi naonan sih mah kitu wae. Mana minum eta ngecapek poe depan maneh. Terus emang dijieun beuki capek. Barangnya mau bisa ngerasakeun, orang kurang rasakeun. Urang ge ngirum kieu teh meh urang bisa ngerasakeun orang tenang, urang bisa ngerasakeun orang bahagia. Mun nu jiga kieu diantepkeun moal bener. Heueuh mah ngarti, urang ge ngarti. Urang emang teu ngarasakeun anu kumaneh rasakeun, tapi urang ge embung atuh ningali babaturan urang kabawa ku sakaba-kaba. Otak maneh, saraf maneh bakal rusak, Mak. Gila-gila maneh bakal stroke. Bae urang mah keurek nyobaan. Sanes ahli surga nanging moal kiat nandangan neraka mugi Gusti kersa mangfarinan tobat ngahapunten dosa abdi anu lepat eling umat muslimin muslimat. Shadaqallahul azim. Mama, mungkin ini jadi entahnya antara Bulgaria dan Syria sangatnya ini.
Nah, mama sama dukung enak yang jadi naon. Mau aku bapak didoakeun enak dukung. Sok semangat tuh Neng. Mama kena ka bapak pawaroskeun nya. Naik hayang kieu eta dan coklat anu kesukaan Neng teh. Nuhun geulis mah akhir. yang berjamaah salat fardu eta kewajiban keur urang di dunya pikeun tibakeuleun jaga. Waalaikumsalam. Neng terus gimana? Tadi atus ieu hanter babaturan meser obat kanggo mamahna. Kumaha di sekolah teh aman? Nya kitu we mah aman. Syukur aya aman mah atuh sok cingetol diajarna mereka sohor sukses di dieu juga bapak Neng. Ai Neng teh kayak jadi kamu gak? Sing nurut gerak kakao teh. Cek mama ge naon? Geus jadi pengusaha, jika si bapak tempo di dieu ge kasohor ngaran bapak Neng. Jika budak Bu Ajeng teu nurut kakolotna geuning ayeuna sukses di Jakarta ka mamana bisa syuting. Nuhun mah. Cekap sedikit wae informasinya nya. Oke, nah, sampai sih suara. Gimana pasaran? Sih mah jadinya pasaran dari saja kan branding pasaran. Investasi narasi untuk mah jadinya. Oke, nama lagi apa sih siap kieu? Oh, pada dari waktu jenisnya. Padahal kan dia udah tahu. Emangnya wes ya tas hari ieu sok nyari teh bohong. Nah bisanya si Rahma lo badrama gitu. Naonnya ngobat gitu jebak harus marah sekolah. Indung lagi teu bener aya bejang harus disalahin atur. Matak ayeuna cereng. Indung mah geus teu bener kumaha di budakna. Yang mana di kantor kurang backup tuh boleh. Nah, kayak apa? Luar tanya. Tapi ama kan didinya teh ngangge saragam anu aya logo SMK itu teh hoyong murid-murid ibu nama baiknya jadi kacap goreng komo ibu teh hoyong ngaran SMK gitu jadi kacap goreng dan mah SMK itu secara akreditasi A itu hoyong aya masalah naon-naon deui Bukti naon anu kudu bisa pasikeun terus bisa ngebuktikeun abi teh bener-bener mah meser abi teh ngakonsumsi obat eta. ya Rama biasa ninggal videona nya di dia jadi gua ya videonya Ibu fitnah bu, demi Allah bu, aku mah teh konsumsi obat eta. Da aman naon aku mah ingat tuh kata-kata obat pertama, amat teh nya konsumsi obat eta teh bu. Demi Allah bu, aku mah. terus kieu we ama ketika ngabuktikeun ama konsumsi obat eta tahun teu mah ke ama bakal dites di sekolah pihak sekolah bakal manggil dokter ka dieu terus engke we ama ka mamanya dugikeun pesen ti ibu ke enjing ka dieu tabu 8 jadi orang tua ama dipanggilnya ke sekolah. Ya atuh bu, ai gitu mah. Abi bade izin ke kelas deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah nih,
Jadi panginten kieu yang terlibat kasus penjualan obat-obatan terlarang. Sekarang ibu si Rahma dari rumah ya ibu jantung dengan kali ibu teh terlibat meser obat-obatan terlarang. Saya butosna ibu. Terus kumaha tuh ibu? Ya ibu jantung kieu nya. Upami benar Rahman tos terbukti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Punten misalnya bu sita ajana Rahman ya bakal dikeluarkan di sekolah. Gusti upami Rahma terbukti tetap Rahma bakal dikenakan sanksinya eta poin berupa mula sebelum bersatu oke pas sekolah sedikit calon sudah meyakin kepala nanti sekarang mau gitu aku yang namanya satu aja namanya aku kenal ibu dipanggil ibu oke udah jadi ibu bilangnya aku bakal dikirim ke anak Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuk Mana nih maksudnya? Indung teh geus berharap neng teh jadi budak bager. Kieu timbal balikna ka Indung. Hah? Hiji harapan di keluarga teh. Kieu ngabuktikeun anak. Hah? Kieu ngabuktikeun anak Indung gawe toh-tohan isuk nepi ka isuk. Sok 12 jam di pabrik keur saha keur maneh. Kieu timbal balikna ka kolot. Hah? Kieu? Maneh mah budak terguna, naon ge. Da mau ngerti nang rasakeun. Lain mah ngana unggul, lain mah ngana keluarga utuh, jika baheula deui kumaha. Da mau ngerti. Aku teh bisa terus terus ke mama tuh mah. Kamu teh capek. Kamu teh hayang, kamu teh perhatikan Neng. Kamu teh nanya kumaha kaayaan Neng sakola. Kamu udah kan bisa ukur gitu kumpul we nanya gitu. Kamu mau kan merhatikan sakola unggul Neng. Tanpa mah apal naon ku Neng rasakeun teh. Terus lain mana ngerasakan gitu karena anak tuh ngobat-ngobat kotoran itu, hah? Lain mana ngomong gitu? Neng bisa ngerasakeun hidup tanpa hubungan teh kumaha sih? Hidup bahagia teh kumaha sih? Neng teh bisa ngerasakeun. Da mau ngerti aku. Segala sesuatu yang pernah terlewati. Neng, mama laporannya mama cuma sama Rika tinggalnya jadi budak. Mama egois deh. Keluarga orang sebelumnya yang tidak bisa mempertahankan bapak egois untuk keluarga kita mikir nilai yang Tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Marana jangan sih, cuma si amata sebenarnya mah temokan. Wahnya itu dokter kan tes pariksa terbawa tadi nama di sekolah. Nah fitnah gening si amat teh wah parah. Coba no apal lagi seangkatan. Menyebarkan video anak kumahanya. Untung orang mah
tentang kepercayaan kanu beritana saat can diteliti bener-bener mah. Beri lagi mah sih mana segampang itu dibikin video mah. Urang mumpung aya mun jika setan kan lainna bakal papa bawa. Bek ada alasan lagi video itu bisa fitnah. Tong terus-terusan ngetek mana gara ada dilanjut fitnah tuh. Dia lain dah hayang urang, ieu mah hayang indung urang. Bisa. Jadi kan indung urang teh resep ka Bapak Sirahma geus heula. Indung urang ngarebut Bapak Sirahma. Indung urang hayang menta nuntut Bapak Sirahma jeung indung urang. Urang kada apal ayeuna, lamun urang lain anak kandung Bapak Sirahma. Terus kumaha ge? Bapak Sirahma ini kenapa kebenaran anak? Bapak Sirahma anu dosa, minta apal salahnya di mana? Indung urang minum urang. Pokoknya ditakeun indung urang teh minum izinnya teh ke keluarga Bapak Sirahma. Eta nu nyin urang bawa denda ka Sirahma jeung hayang nganjurkeun ke Sirahma. Tapi urang lain akal bahwa indung urang salah. Indung urang sing kalangitan indung urang nyebutkeun di mana cenah. Terus teh aku cerita lagi seperti itu. Sirahma sahabat lain teh bisa kalian hayang siap mun bisa dengan Sirahma. Rama. Kita isi Rama. Doanya Jin, geus ngabalikeun ka bagian urang. Urang. Bae tenang.